lamun urang mobil boga kendaraan ya kendaraan dibawa ke mana dipakai ke mana lamun kendaraan dipakai ibadah ya ke masjid ya ziarah ya kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pemajikan ka sabaraha ieu salat ka gara urang salat aya neng ulah mikiran kula mangke deui kesalah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan dalam hayu karena ibadah eta pamajikan berkah dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka da ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditonton ku urang neraka kabeh berarti mang haji ka neraka wayah nanya ini mah tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis teu ngajawab heran ku embung meureun nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawatna poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana orang pakai usaha sebab dia geus eueuh jalan heuh nya sakiana teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur meujeuna nawarkeun imah ayalah babaturana ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa kula hese jang dahar-dahar aca anak genep maksudna ieu dek dijual teh nek dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana dek dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar sabasaka lamun eueuh ujang dahar ke tungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 geus ka imah heulana gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti daharna dibawa ku nyana ka karak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceuri kuruma neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae sakiana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat cak neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beuk ulah geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan geus kajen angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggupeun besi ngagebrek burung teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui
Dalamun ayah hujan doanan tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi. Hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu. Ila hadrati Syekhina Al-Mukarram Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. Tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta. Ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun. Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya wan je cak urang Arab eta deui doana deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh mentak pernah diputat hajat kemudian manggil Haji Pendi mamacana hujan kemaribis ku Haji Pendi dipetakeun doa moal gebrek datang ka subuh tak mah masya Allah datang ka ieu rarungkad dia tidak artinya ada balik gitu tuh baca dari berkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta kos gitu ceknya depan cenah dibaca ku kula menjadi kos gitu doa atuh salah nyambatnya terus aya tuh gerimis letik tuh cek kula ge setengah jam bener bae guys iba cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 22 penting geus deulekeun ka roti bae eta anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si jeung aing aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah sakeun jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing mah teu ge kajian tidinya nawarkan imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can baliknya na emang depan eta can dalahar anak dibikeun ka bakal bara main sakitu kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banat wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus datang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beji nu bener ya masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang bener di mana bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nya datang ka dinya dipeluk ku pamajikanna Kak masya Allah ya kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi tamu ka dieu cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit-duitna tita dibagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna tita ku saha cenah tita ku kakak aing bingung ieu kasihan kumaha lalakon masya Allah karim geus kos kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar ramayan teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah ieulah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri maraca sholawat beta di Masjid Bangona segala hapanon gitu ngare ketua maraca sholawat beta Bangona bari geus lale ieu teh ya ku rokok tapi tah ieu aturan mah di masjid tuh baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji ui ayo di masjid teh maca sholawat da kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain baca sholawat jualan tasbih tah ieu kaajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sholawatna doang dibandingkan jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kabagusan sholawat tetep eleh teu kakenca
cek malaikat ieu mah mesti neraka. Cek malaikat nu sejen, coba aya amal nu sejen eueuh, periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh. Coba sugan aya amal-amal selain sholawat, sholat teu bagus, puasa teu bagus, haji gitu kene, tahajud tilok, duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh teh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka ke heula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kuku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna cerik baramentana nyana nage cerik. Nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahaneng bae kitu kan kos kebodi etek ya jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetep aya lempeng kieu mah encan boga maziyah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana cerik cak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh waing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakieu sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere. Nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pemajikan ka sabaraha ieu salat ka gara sholat neng ulah mikiran kula mangke deui salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziyah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ye lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh
Berarti menghaji ka neraka wayananya. Ima tiis maksudnya tiis da ka neraka tiis. Teu ngajawab heran. Ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah. Datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi, lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun, nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun we kaget. Muhammad ditikam, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun saenggeusna kasieun maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai diturun deui. Ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas muluan di dieu ka mana ieu? Imah itu wakil. Ka mana? Ieu malam naon ieu? Ah, ieu mah jadi sekretaris teh areseun jasa. Heran aing mah. Teu nyaho jadwal ieu. Ah, malam naon? Ah, malam 1. Ieu dilanjut kakarak datang ka tahun ka-5 Kangjeng Nabi dikembalikeun ka Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieunan. Nangke urang lanjut tahun 5, tahun genep, tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakalna. Nya, jadi ieu bae terus timimiti kamari tidinya geus dimulayan, kuari datang ka tahun ka-5, urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.